asa ketempok wae popotongan barang dipirak dangdan nanti kuat angkep kos pihujaneun geus sagala naon dipake kuat raweuy alabatan paria belut ampun baheula mah keur beneran kukuyung samping baheula mah lebah dieu kamarna teh punten mangga saha atuh di luar bae ngancek batur cenah lampu aplok sing popotongan sing kalenyur karasa ku sorangan lain mah lumpang kene liktik mah ka emot kene ka apa saha teh nya ieu teh apa lupa Haji Darpan teh apa oh Pak Haji Darapan aya peryoge naon atuh Pak Haji Darapan teh lain ari ngomong-ngomong ke abah aya abah teu aya ari emak mak aya ari barudak salager alhamdulillah eta kesel kami tuh awewe tibang aing sebuat kegelehan yang kira mantap tapi tuh aku kesel-kesel ini tuh awewe oh di mana-mana ge awewe mah cerewet sugan nya anu salah sama apa teh hayang balik deui mah teh eta kitu ari kapungkur mah meuni seueur sebel ningali abdi teh ayeuna mah hoyong balik deui beda mah hiji na di deranda mah kuat montok nah keur bener kungkuyung samping jangkung we upi nafsu ji kumaha atuh ayeuna salajengna aduh mama Pak Haji Darpan hayang balik deui gera mama nu kasih dah mama aja boga pikir nu kadukung ya geura dangukeun Pak Haji Darapan wah lamun boga pikir kaduhung cik atuh kudu euy kudu kumaha apa deh ulah kitu wae sing sadar apaan ari apa menuturkeun ka mak iya mah kumaha ka budak oge meuni culot-culot terus ya nyeplak-nyeplakeun abang dina ka popotongan bicara keur hoyong ka Mama Jaya yo meuni ejegeler bolak-balik wae siang wengi terus beja-bejakeun ka tatangga ji kumaha ayeuna salajengna deui Akang sumpah ti baheula meni geus bosen moal lancar linci deui alah bohong eta mah gerak mama ayo mah naon atuh ayeuna apa rek balik pikir ini mah abah tuh yo geura dangukeun nya sok arep didengeng abdi alim meni alim-aliman Pak Haji Darapan atau moal arek balik deui eta sih geus nyaho Saudi nya saka reang geus nyaho Malaysia teh sombong sangsara sambal pajana bikin liktik wae bareto mah Pak Haji Darapan Gama Maha Jaya yo teh geuning sakanya nyari wae lah ieu abdi moal Pak Haji Darapan dan jaga
aduh mama coba kita mending adu-adu alasan itu kupurilitan gerak mama bohong sama bisa jaga pameo yang jaga nama diurut pakai gelinding mun mama kerja dirujuk ya geradang pedenya kumaha abdi sumpah moal arek Pak Haji Darapang balik deui kemana dengan dukun atuh yuk balap abdi ate umpara kasepuan maranehang putra cenaya pajenang ieu diangkat teh haja om anu bager dipikir-pikir nyeri hati sama di anu bager abdi mama Depi aja kajarami anu bager balik deui tidak izin apa nano mama nano kalau saya kawin lagi emang rumah sak baheula mah apa teh kieu ya mah Ari Bareto mah mama kunaon atuh Bareto apa teh kabung bulengan alah resah eta mah ukur bohong